kawas hajarek sampai tuturna eta misti ya urang teh kamari pan kamaneh teh geus mere duit 7 juta keur meuli cireng. Ayeuna dikamanakeun ayeuna geus meuli minta deui 4 juta keur meuli gehu. Nah di mana nih hamur duit? lain abah urang teh aya boga kabogoh anyar Tah nu mata oge ieu. Hirup mah ulah kitu. Jadi kudu tinggali abah. ada abah teh mah geus letoy Etoy kumaha aing teh ieu teh masih kena beras ya teh. beras naonna Beras di curug tuh tingali masih kena jeceng curug teh. Nah di maneh cagap-cagap atuh kumaneh. dicagap ke abah da geus peot mah abah mah teu siga anu nyaho komandan Heru Eta mah eta mah si haur we kami nu matak oge ye. Engke deui mah lamun keur eueuh abah teh ulah sok daek ngasupkeun lalaki maneh teh ya. lamun incu aing kumaha diasupkeun lalaki Ulah ye ngabejaan kemnya pokona mah abah mah nyaah ka maneh teh. sarua we abah urang oge da teu nyaah ka maneh abah Tuh mana abah teh nyaah ka maneh amu eta irung meni kitu lamai. Yo sareng abah teh mah geus bau domba Sare urang jeung maneh teh asa digardu euy. gaduh naon Gardu Rona pos Rona keun wae apaan eta imah sararea gaduh rona teh sing ridho sing ikhlasnya da eta nu komandan Heru masih gak si haur api papangi di tengah sawah di bawah laka saung tepi rasa eutik da amu teh da dideuyeun sing sabarnya sabar-sabar kumaha sing sabar sing tawakalnya keun ku abah ayeuna rek disenangkeun isuk mah nyaho abah aun nya 5 kali abah aun ya abah teh gitu nya kitu meureunannya sok bebas ya bebasnya nu penting mah urang oh jadi kamu ditas jadi ublag bebas mana lain ublag sih bonon eta tayang teh bonon gitu itu budak melong itu budak ku panon nya nu penting mah kieu urang sing sabar sing tawakalnya amu urang teh hirup babarengan jeung abah geus ulah tak kamari teh duit teh abah 7,5 juta teh dipake meuli asin sabarahaeun 2 os di mana teh sabaraha saosna saosna keun bae meuli leunca nu sabaraha penting mah urang mah hirup teh ulah nah anu gagedena mah abah dipake meuli obat kuat keun bae nu penting ayeuna mah urang mah hirup mah kudu bener gitu geus ayeuna mah nu gede-gedena mah meureunan urang teh di nu gede tah we kami tohanya sing sabar gitu geus meureunan kitu sakit